uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala asrarah wa nawara darajatahu fil jannah wa nafa'ana bihi wa bi asrarih wa anwari wa ulumi wa barakatih. Naonan layakun ta'akhuru amadil ata'i. Summa qala, maka kari-kari ngucap musannif, layakun ulah bukti na opo ta'akhuru amadil ata'i, opo ta'akhuru amadi ay zamanil ata'i, ngahirakan ngengkeken waktu pamerekna. Bita akhurima kalawan ngakhirkeun barang ya qomu anu tumiba ya perkara fihi dina eta ta'akhur ma'al ilhahi sarta kekeh, ma'al ilhahi sarta sesenggukan fi doa ing dalam doa bizawali awsofi basyariyatika kalawan miceun pirang-pirang sifat kabasyariahan kamanusaan hidup warofil hijabi jeung hilangna hijab angkati hidup wa usulika jeung usulna hidup ila maulaka ka pangeran hidup. Eta mujiban ngajadikeun, eta mujiban ngajurung, eta mujiban ngamistiakeun liya sika kedewe putus asa siro, liya sika kana putus asana hidup, liya sika kana putus asana hidup min aimin ijabati du'ai tegasna tina ijabahna doa, aimin ijabati du'ai tegasna saking ijabah doa, bahwa mangkari Allah eta domana eta domina nanggung Allah laka kahidab bil al ijabata kana ijabah binahwi qaulihi kalawan umpamana dauhan Allah ud'uni astajib lakum, ud'u neja maneh ni ka kami astajib mangka nyubadanan kami lakum ka maneh fima dina perkara yakhtaruhu anu milih Allah kana eta perkara laka keur hidup, la fima lain dina perkara takhtaruhu anu milih hidup kana eta perkara takhtaruhu kang milih sira ing ma linafsika keur diri hidup wa fil waqti jeung idina waktu alladzi yuridu alladzi anu yuridu ngarepkeun ngersakkeun Allah atawa ladzi la fil waqti lain dina waktu ora ing dalam waktu alladzi turidu kang ngarepakeun sira ing ladzi anu ngarepkeun anu mikahayang maneh kana eta waktu
Faqad yakunu maka terkadang bukti naon al hijabu hijab alal muridi ka murid saha murid teh jelema nu boga kahayang dugi ka Allah tina misna rasa dugi ka Allah tina tarikna sora dugi ka Allah tina diijabahna doa dugi ka Allah tina can diijabahna doa alal muridi ka murid faqad yakunu al hijabu alal muridi eta khairon leuwih bagus lahu kasih murid liya jatahida karena supaya nyanyaan ya murid fil a'mali dina amal wa yadumu jeung ngalanggengkeun ieu murid khaufahu kana sieuna ieu si murid min maulahu ti pangerana ieu si murid. Tapi setan mah tara cicing lakini syaitanu tatapina setan rubama ata terkadang ngadatangkeun setan lahu ka murid waqala jeung ngucap ye setan lahu ka murid law kunta min ahlil auradat min ahlil iradat la jabaka maulaka law kunta lamun bukti maneh eta min ahlil iradati tina ahli iradat ahli murid ahli kawarid la ajabaka pasti nyubadanan ka maneh saha maulaka pangeran maneh wazala jeung ngaleungitkeun ieu maula ausofa basyariyatika kana pirang-pirang sifat kabasyariahan maneh wasola jeung hasilkeun ieu maula atawa Allah laka ka maneh maksudaka kana maksud kana pasejaan maneh wajahala jeung bodoh ieu si murid anna adama ijabati kana sayatosna can atawa henteu dicumpon teu ijabahna pamenta eta qad yakunu terkadang bukti ieu adam eta khairun leuwih alus eta khairon leuwih alus khairon obartina yakun lahu ka murid wa qad takunu basyariyatuka golidotan wallahu a'lam. Panjang teuing kami ngaharup saware la yakun ta'akhuru amadil atoi ma'al ilhahi bidu'ai la yakun ulah bukti naon ta'akhuru amadil atoi ngengkekeuna waktu mere Allah teh geus janji ka urang tiap doa rek diijabah ku Allah. Allah teh geus janji ka urang tiap pamenta pasti disubadanan ku Gusti Allah. Allah teh geus janji ka urang naon rupa nu dikahayang asal urang keyeng mentana ka Allah pasti disubadanan. Tapi geuninganan Allah teh henteu kumaha urang dina buktina mah loba perkara nu dipikahayang urang tapi teu dicumponan ku Gusti Allah. Tajek Syekh bin Athaillah Sakandari mapatahan ka santrina ka muridna ku sepenggal kalimat hikmah la yakun ta'akhuru amadil atoi ma'al ilhahi fid du'a mujiban liyasika ulah ngajadikeun can dibikeuna atawa dingkekeuna waktu mere atawa can disubadanan pamenta sedangkan urang teh geus sesenggukan menta ka Allah teh satekah molah berang dijieun peuting dijieun berang lamun muridin mah
menta hayang nepi ka Allah, hayang dileungitkeun hijab ieu teh Gusti. Masih keneh can ka tepi keneh Gusti teh ku abdi teh. Sedengkeun cek Gusti cenah jelema nu nuju ka Gusti rek disangap, rek dijemput ku Gusti, tapi abdi geuninganan geus beurang peuting ngalaksanakeun ibadah keur ahli. Hayang mapai-mapai jalan kawalian, boga cita-cita abdi teh hayang jadi wali Gusti. Cita-cita teh kudu teh jadi wali teh. Naon jadi wali teh? Jadi jelema anu dipikadeudeuh ku Gusti Allah. Jadi wali teh kitu. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi jelema teh kudu boga cita-cita jadi wali. Ngan ulah ngaku wali. Tapi cita-cita mah kudu. Nah ini teh, make kudu kitu-kitu teuing, make kudu boga cita-cita jadi wali. Bohongan. Loba jelema boga cita-cita teh ukur hayang boga pangkat, ukur hayang jadi pejabat gitu. Padahal mulia keneh cita-cita jadi wali daripada cita-cita jadi RT jadi RW. Jadi wali mah tong boro jadina. Cita-cita jadi wali mah tong boro jadina ku cita-citana oge geus jadi pahala. Ari jadi pejabat mah tong boro jadina meureunan. Lamun teh mah niatna goreng gitu. Beuting ku cita-citana oge ti memehna oge geus diitung ku Gusti teh. Sia pidosaeun. Jadi pejabat mah meureun hayang jelema yang hareup ka manehanana. Ari jadi wali mah hayang Allah ngurus jeung mikadeudeuh jeung mikanyaah ka manehanana. Hayang jadi jelema anu nyang hareup wungkul ka Gusti Allah. Aya jelema nu boga cita-cita hayang jadi wali. Eta disebutna teh muridin. Muridin teh saha man lahu iradatun jelema hayang tepi ka Allah tina sagala rupa perkara. Hayang tepi ka Allah tina amisna rasa, hayang tepi ka Allah tina tarikna sora. Hayang tepi ka Gusti Allah. Tak kulantaran kitu eta jelema teh terus-terusan soson-soson ngalaksanakeun naon rupa nu diparentah ku Gusti Allah. Zikir tara elat. Lamun 165 teh nyaan 165 nah. Salat berjamaah tara kaliwat keur jelema nu osok. Sagala rupa parentah tahajud jeung hajat tara elat. Duha jeung sagala rupa perkara tara diliwat. Pokona mah naon rupa parentah Allah dicumponan ku manehanana. Sabab manehanana boga cita-cita hayang dijemput ku Allah, tapi Allah teh meunangkeun can mukakeun keneh gitu. Mun nyaritakeun perjalanan spiritual gitu. Can kabuka keneh Gusti abdi teh masih keneh mogok we. Lamun dina sora can nepi ka Gusti ladang natarik jeung launa sora. Lamun dina rupa can tepi ka Gusti tina ladang alus jeung gorengna rupa. Lamun tina doa can tepi keneh Gusti abdi teh ka Gusti teh tina diijabah jeung teu diijabahna doa teh. Gusti abdi teh masih keneh can nepi keneh ieu teh buati ngawadul Gusti teh kitulah lempengna. Cenah ceuk Gusti lamun abdi ngeureuyeuh boga kahayang-hayang tepi ka Gusti ku Gusti bakal disadiakeun jemputan supaya abdi tepi ka Gusti. Cenah ceuk Gusti wa may yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Panjangji Gusti di mana-mana jelema hayang panggih jeung Gusti amal soleh ulah musyrik ka Gusti saeutik-eutik acan. Abdi teh tos amal soleh teu musyrik ka Gusti teh tos teu mangmang deui kahirupan teh Gusti.
Tapi kunaon abdi teh can tepi keneh ka Gusti. Dikir abdi teh masih keneh loba goplahna. Nu diucapkeun teh masih keneh can aya keneh. Naon bahasana teh? Mun dina toriko mah can aya keneh kolenyai. Jika jelema teh ngagambarkeun toriko teh siga naon? Siga jelema ngagambarkeun batu bensin. Ngolenyai. Padahal kolenyai tidinya teh hate ngancik na Allah dina zikir urang tapi kapoho kana segala rupa perkara nu aya lantaran urang sok adibah geura euy cik geura euy heeh sok geura euy cik geura eta bunga tasi bunga geura euy sok ieu nu gacor hungkul wah pokona geura euy cik eta salma cik na tepan di luar cik geura euy cik geura kaluar cik geura mincrak di luar cik sok sadayana geura kaluar nah ada lain titah repeh titah keluar nah ada repeh masuk bareuh deui titah keluar abi mah lain titah repeh geura keluar geura salat keluar we beres wiridan langsung keluar tiap malam minggu gitunya nah mincrak we di luar naon deui bete layakun takhuru amadil atoi nu dipenta teh hayang tepi tapi can dibere keneh eta urusan rohani. Lamun urusan dunia mah meureunan urang teh hayang pangkat, hayang tanah, hayang sawah, hayang maju dagang, hayang montok daging, hayang sagala aya bro di juru bro di pantong alaya di tengah imah si jabrik di pipir si jamrong di kolong rea hakaneun reuay beuweungeun hingga pintu imah oge hayang robah nadana teh tina kekereket jadi gablek hayang kitu urang teh nu dipenta teh beurang jeung peuting teh hayang jelema angkat topi sararea ka urang teh lamun ngaliwat urang teh wah pokona mah hayang nyebut aa we ka urang teh kitu kahayang teh pokona mah teu disauran teu disebatkeun aa atawa teu disebatkeun si mamih mah wah geus teu ngaliuk we hayang teh kitu jelema teh tungkul sararea ka urang efek teh boro-boro tungkul nu ngabenjengan ka bukti ragam anehna teh pangaboga jadi tepati aya anger ongkong geus ngadoa teh tapi anger gitu nah kulantaran kitu layakun ta'akhuru amadil atoi ma'al ilhahi fi du'a mujiban liyasika ulah ngajadikeun kitu teh putus asa maneh ka Gusti Allah. Naon sababna da Allah mah dunungan. Ari dunungan mah biasana lain diatur tapi nu ngatur. Urang boga dunungan. Lain urang nu ngatur dunungan tapi urang diatur ku dunungan. Jelema jadi pembantu ka Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya teh pidununganan abdi teh muhun. Bibi ti mana? Ti Pasir Muncang, ti Parung Dahu, Kampung Surya Mangala. Geus kitu kumaha? Bade naon ka dieu teh atuh bibi? Bade jadi pembantu di dunungan. Sanes kitu kieu dunungan ceuk teh di tim teh. Memeh jadi pembantu teh. Abdi teh bade jadi pembantu di bumi dunungan. Ngan wayahna dunungan kudu ngawaro ka abdi. Pokona mah tiap gerohaneun kudu digerohan ku dunungannya. Tiap isikaneun kudu diisikan ku dunungan. Aya seseuhaneun kade ulah poho
dunungan wayahna kudu pangnyeuseuhankeun. Tong nu dunungan hungkul malahan mah jeung nu abdi keneh. Ieu teh maneh teh rek jadi pembantu, rek jadi dunungan. Nah datang ka dieu teh hayang pagawean. Ari gaji mung dikurangan, ari pagawean jadi ngatur dunungan hor kitu. Teu pantes dunungan diatur ku pembantu. Nah Allah teh dunungan urang nu maha bageur ka urang. Mere kicep, mere panon jeung nempona, mere ceuli jeung runguna, mere leungeun jeung keupatna, mere suku jeung lengkahna. Segala rupa fasilitas ti Gusti Allah tos dipasihkeun ka urang. Ari urang teh menta ka Allah bari ngatur ka Allah teh mentana. Jadi pangeran teh beunang diatur, ceuk aing beunghar. Eta teh teu pantes teh kitu teh. Sanajan teu pok sakapeung waktu eta sifat teh nu bieu teh sok ngancik kana diri. Buktina sok aral sakapeung waktu. Padahal sifatna dunungan mah kitu. Komo dunungan anu bageur mah, dunungan anu nyaah mah sok dipertimbangkeun mere ka anak buah teh dasarna naon? Manfaat atawa henteu jang si anak buah. Komo cacak dunungan, komo indung bapak mah. Cacak indung bapak, komo Allah mah. Ka indung bapak oge sok rajeun dipertimbangkeun rek barang bere ka urang teh. Si Fadil minta motor ninja diberen tong. Bere tong. Ya mah urang